Gening lega oge tanah kuring teh. Jual wae geus saware. Lumayan keur kawin deui. Mang, Mangga, kemana Der? kalebak mang. Tadi lah nyimpang sakedeung. Cuma perlu ya. Ya mang. Merek duit ya. Naon mang? Jadi kieu Der, Mang teh rek ngajual tanah, tapi teu kabeh. Ngan saware erek sawah, erek tanah, atawa gunung. Eta mah nu mana we nu rek bisa dijualna. Nah dijual mang, kan loba duit mang mah. Wah, hayang nyaho wae dinya mah. Daripada ngajual tanah, mending ngajual metoa. Nurus tunjung. Ngomong ke mana wae, pemali. Heureui atuh mang, mana dianggap serius. Hurui, kemalinaan hurui teh. Geus ayeuna mah geura ini nyiar anu rek meuli tanah. Siap mang. Nya sok didagoan ku Mang nya. Tong lila. Buruhan tuh mang. Buruhan tenang aya. Tong lila. Alhamdulillah kepelakan selalu bubur kieu. Ieu cengek marayah kieu geus kudu dipindahkeun jigana. Aya bahan kudu meuli tanah ya mah. Astagfirullahaladzim. Paetan lagi hutang. Aya naon maneh ka dieu? Lain butuh tanah. Urang butuh tanah dan sugan aya kajual. Kabeneran pisan. Aya tuh di tong yuk. Ayo urang ningalian sugan aya kapake. Ayo. Ayo. Ngumpain lu bogana. Ayo. Ayo. Buru. Mang, naik meuli tanah. Oh, mana dong rek meuli tanah teh? Mohon, Mang. Mana erek sawah, erek tanah atawa gunung tuh. Cocok keur nyen imah atau kilau mah dul. Dul, kalau ngahulang jadi ke halus kan? Halus. An hampura Der, Mang Roy. Uing teh butuh tanah teh lain keur nyen imah atawa nyen villa. Uing mah butuhna keur pepelakan dina pot. Tuh ngan boga 10.000, manya meuli hektaran. Ai ilaing Deris. Kuder. Tah hektar